Assalamualaikum baraya yuk urang milarian supa deui kabujeng kasepkeun ku batur soalna stok supa tahun ieu mah jigana saalit katambih anu milarianna seueur ieu teh. Kedah rada gesit ayeuna mah tah simkuring gaduh supa naon cik ieu. Coba tebak ku baraya anu terang kana supa we. Barodas jerangkung alit katambih supana teh tara nyalira sok seueuran wae ieu anu ku simkuring di pilarian teh. Ayeuna mah penak geuningan. Jigana mah cekap sakieu ge seueur ari supa kieu mah. Ieu bari acan janten sadayana aralit keneh. Kanggo enjing urang ala saware heula we. Urang uih ayeuna mah urang bersihan ameh wagiru kaasakan jeung katuang ari pas ek diasakan teu aya minyak. Baraya urang ngamut heula ka warung kumargi pun bojona teu aya maksana mah artosna dicanak ku pun bojo baraya. Soalna murang kalih tos sabareun hoyong tuang sareng supa tuh nya lumayan seueur nya supa kieu mah jigana cekap dugi kaseuteun ge moal seep. Cing heula sae meh diasakan urang meser heula minyak ka warung kumargi minyak di bumi parantos seep. Sugan aya minyakna ieu teh sagalaku nyalira abong pun bojona kareresan nuju didamel. Kewe urang sampakeun supana kenging masak ameh karituang. Tah baraya urang nyaksikan heula bawang ayeuna mah dilajeng urang lebetkeun kana katel bawangna ke saetos rada asak bawangna. Ulang lebetkeun supana teu kenging hilap ngangge uyah royco pecin. Ameh taraos dituangna urang antosan sakedap ameh asak tah pami simkuring mah masak supa teh tara asak teuing sok rada satengah mateng bohan benten-benten kahoyong ketang tah alhamdulillah supana atos asak. Urang kana piringkeun heula dilajeng simkuring bade tuang heula ayeuna mah teu kiat kabita ku supa baraya. Hayu urang taruang heula baraya sareng supa pami cek Dede Inon mah sedap nyoh mantap nyoh enak nyoh pokona mah mantap lah.